Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawaronte. Ayeuna bagian anu ka 75. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Aceh Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang mah geus sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 75 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Hei, juri, geratatan-tatan sia, bikin modar dina poe ieu ku leungeun dewek sia deuleu juri. Ceuk Kirai Getih kuring moal jecerih ku pati ki siap ngaladenan panangtang ti Andika. Sor ulah loba nyarita ayeuna mah urang ngamimitian. Tandas Bajing Sudraji bangun teu hayang miceunan waktu manehna ngisyaratkeun sanggeus kitu gancang ngareret ka Andewi saparakanca mere isyarat sangkan malundur ngejauhan eta pakalangan. Atuh Andewi surti harita langsung pating alundur jeung saparakancana. Alus mun kitu mah deuleu deres ya urang jajal urang pada nyekal sabuk milang tatu nasia sanggup pikeun ngalawanan ajian rengkak gunung milik dewek deuleu sia. Sat Cacap nyarita kitu Kirai Getih sayaga diri sapasang sukuna pancuh kukuh semu direnggangkeun. Sat Dua dampal leungeunna lalaunan ditarik timiti handap ditarik ka luhur tug nepi ka samet dada. Tidinya laju ngalirkeun tanaga sakti. Saharita sapasang leungeut Kirai Getih dak dumadakan jadi nyumiratkeun aura samar beureum anu burahay. Dapon kitu biwir Kirai Getih
katempo teureun-eureun kunyam-kunyem mapatkeun mantra ajian Rengkah Gunung warisan Ki Sudawirat. Ieu aing sang putra gunung kider soko alam ing papat buana pancatengah. Gunung gugur lemah bengkah hancur luluh jadi lebu. Heup Rengkah Gunung ya Sapat mapatkeun jampe pamakena dak dumadakan riang riang taneuh anu dipake titincakan ngadadak ngarieng inggeung. Mimiti nama meusan tapi lila beuki lila inggeungna beuki rosa meh jiga aya leni anu sakitu tarikna. Ditambah katempo aya opat buntut pusaran angin ngulibengan tur parat nepi ka mega. Ieu mangrupakeun bubuka tina ajian Rengkah Gunung anu keur diwatek ku Kirai Getih. Sedengkeun Bajing Sudraji katempo masih pancuh dina kaayaan tenang. Sabalikna Andewi katut anu sejena beuki malundur ngajauh ti eta pakalangan. Sabab sadar lamun mah kakuatan Rengkah Gunung teu bisa dianggap remeh. Lamun maranehna tetep aya di dinya pasti bakal kabarera. Riang 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 krak Tina ririegan kadituna taneuh jadi rengkah naratai retak bari nyerbungkeun haseup anu kacida panasna. Kayaan pilemburan tangtu narima guncangan hebat. Imah-imah mimiti bru raruntuh pebaur jeung ting kocakna jalma-jalma. Mun ditenjo teu beda we jeung kajadian balai alam anu pohara rosana. Sedengkeun Kirai Getih masih terus ngalirkeun tenaga sakti ngadorong Sukmana sangkan bisa ngencar tina ragana. Di mana Sukmana geus ngencar maka Kirai Getih gampang dinanibankeun ajian Rengkah Gunung serangan andalanana. Lamun ditilik secara detail ajian Rengkah Gunung memang meh mirip jeung jurus runtag bumi lapisan kaopat anu kacangking ku Den Jaka warisan ti putra Sri Baduga Maharaja Kian Santang. Rengkah Gunung hampir akur jeung tenggelan roh hanggar papat tina runtag bumi, di mana jenis seranganana ngagunakeun serangan roh anu kaluar tina raga. Nya kitu oge ajian Rengkah Gunung rohna pasti kaluar di mana nibankeun serangan puncakna. Sabalikna Bajing Sudraji set harita geus ngamimitian ngayakeun ketak. Dua dampaleungeunna dirapat hareupeun dadana. Jurus anu kiwari dihadirkeun ku Bajing Sudraji jelas lain jurus kapahing ajian Duhung Saptrenju. Sabab lamun teh mah seug manehna nepi ka ngaluarkeun jurus Kranggan Satrenju kapikir mun eta ajian diadukeun jeung Rengkah Gunung pasti ngebalukarkeun karuksakan alam anu kacida rongkahna. Pikeun ngajaga itu ieuna Bajing Sudraji leuwih milih ngahadirkeun jurus Dewa Maut 8 Cakra Dewa warisan tinu jadi bapana nyatana Ki Tembang Dewangga. Set Purisa Barasa lamun ditenjo ku mata batin tingkat luhur natrat jelas aya 8 kekuatan aheng anu ngalimpudan Bajing Sudraji. 8 inti tanaga jero tingkat dewa masing-masing beda jenis tur ngabentuk
dalapan lengan gaib. Ieu jurus mangrupakeun jurus langka. Jurus ieu mangrupakeun jurus anu bisa nahan sagala jenis serangan, boh serangan lahir atawa batin. Ngan hanjakalna ieu jurus ngan ukur bisa kacangking ku satiap jalma anu garis katurunanana nyambung ka Kidemang Dewangga. Sabab Kidemang Dewangga mangrupakeun jalma anu katitisan jalma setengah dewa. Sabalikna harita Kirai Getih geus tutug sapat naker ajian Raka Gunungna. Seset kalayan lalaunan rohna mimiti kaluar tina warugana. Selebung satuluyna belesat. Roh anu kaluar tina raga ngabelesat ngurilingan laju nibankeun serangan anu kacidarongkahna. Nyaeta serangan anu ngandung hawa panas anu kacida nyongkapna. Razageun sia jurig ajian Rengkah Gunung ya laju sukmana Kirai Getih mere tebaran pamor anu kacida luar biasa. Angin nepi ka nyingrai gumulungan bari nerkabkeun hawa anu sakitu nyongkapna. Taneuh ditincakan ngarieg tur naratay Rengkah bareulah. Geus teu kudu dicatur. Soal imah-imah urang pilemburan mah meh satengahna geus raruntuh brah-bru pating solengkrah. Belesat harita roh Kirai Getih ngabelesat ari. Sadatangna serangan sat Bajing Sudraji gancang ngadorongkeun dua dampaleungeunna. Meh barang duanya dorongkeun ka hareup. Huus. Dalapan leungeun gaibna langsung ngahadang kana lajuna sukma Kirai Getih. Bet-bet sup des duar. Harita roh Kirai Getih anu keur ngabelesat teu labas kandeg di tengah jalan kapugag. Nalika keur ngabelesat malah rada ngendag heula ka tukang. Kumanehna katenjo aya dalapan leungeun gaib anu ngahadang kana lajuna tenggelan Rengkah Gunung. Pastina Kirai Getih rada kaget oge. Ajian Rengkah Gunung anu salila ieu jadi ilmu tutungkusan kakara kiwari. Bisa aya ajian anu nahan. Edan ilmu nanaon cenah anu digunakeun ku si jurig ada adol deh. Aing asa dengar di piraku satingkat ajian Rengkah Gunung masih bisa ditahan ku jurus model karan itu. Ya cek rentasna Kirai Getih bari tuluy ngarangseg ngadorongkeun dua leungeunna naker tanaga sapinuna hayang nyerang ka Bajing Sudraji. Dapon Bajing Sudraji tangguh di tempatna. Leungeunna butbat ngadalikeun dalapan leungeun gaibna. Sapasang sukuna katempo seeutik nyeblok mebes kana taneuh samet memuncangan. Karak kusakitu ku dorongan dalapan leungeun gaib Bajing Sudraji jeung ajian Rengkah Gunung. Guncangan di eta tempat hebat oge. Taneuh beuki rujat tur ngagibrig lilinieun. Bruk imah-imah nu aya di pelemburan meh brak bruk raruntuh kabeh. Pangeusina sabagian aya anu palastra, aya nu kapiuhan, aya oge anu sempat nyelametkeun diri buriak katawuran. Andewi katut anu sejena
akur beki ngejat ngejauhan pakalangan sabab karasana bayeung yang jeung panas. Kadenge Tengku Rajapasai nyarita, nakunaon Bajing Sudraji ngadon make jurus nu kitu, nah bakal sanggup ajian anu diwatek ku Bajing Sudraji pikeun nada rongkana ajian Trengka Gunung. Cek Tengku Rajapasai, manehna hamham ku kaputusan Bajing Sudraji ngadon ngawatek ajian 8 Cakradewa. Soal eta urang percayakeun we ka Kakang Bajing Sudraji sadayana ki. Anjeunna langkung uningan soal nyang hareupan ganasna ajian Trengka Gunung. Ayeuna mah mending urang nyingkah ngajauhan ieu pakalangan ki, meme urang kaduru. Cek Andewi miheulan ngejat ninggalkeun tempat. Sedengkeun di pakalangan masih katempo, duanana masih keneh tagen masih silih dorongkeun. Bet sauk deus iya. Bajing Sudraji katempo seeutik mere sentakan ka hareup. 8 leungeun gaibna anu mitinanahan jol ngadarius ngirimkeun tenggelan ngarah kana roh Kirai Getih. Sukma Kirai Getih sempat mental heula ka tukang bari ngalenguh ngalai getih seger. Kadituna sat gancang Kirai Getih narajang deui naker puncakna tanaga kasaktian ajian Trengka Gunung. Silih dorong terus silih dorong antukna mingkin dragon. Bajing Sudraji mimiti kadorong mundur tanagana kaleled ku ajian Trengka Gunung. Sukuna katempo anu asalna nyeblok samar pemuncangan ayeuna mah nyorosod ka tukang sabaralengka bari nyesakeun tapak anu beulah. Nenjok itu Kirai Getih asa menang angin, manehna jadi lebih percaya diri, yakin dirina bakal bisa ngaleled kemampuan lawan. Ukur sakitu geuning kemampuan ilaing teh deuleu jurig atah adol. Jurus model gitu moal bakal sanggup deuleu nandonan ajian Trengka Gunung dewe. Sakedeung deui Andika pasti bakal modal. Warung Andika bakal hancur lebur jadi labung dia sia juring. Cek Kirai Getih susumbal. Bajing Sudraji tetap tenang. Najan manehna beki kadorong mundur, tapi eta lain ngandung harti peleh. Sabab di luar kasadaran Kirai Getih, harita Bajing Sudraji nyieun hiji gerakan anu teu katingali ku mata dohirna. Dirasa geus waktuna pikeun meruhkeun nu jadi musuh. Bajing Sudraji jol nyieun gerakan aheng sasak. Saharita sukmana Bajing Sudraji ngeblesat mumbul kaluar tina waruga badatna. Jasadna anu ditinggalkeun katempo masih tetep ngadalikeun 8 leungeun gaib Cakradewa. Nempo kajadian kitu Kirai Getih nepi ka ngagebeg. Mustahil. Kirai Getih timbang molohok kaget. Kadituna nenjo sukma Bajing Sudraji ngablesat ka arah dirina bari ngirimkeun tenggelan tunggal. Cepatna gerakan Bajing Sudraji diiring ku sora gauran naga langit. Nya bener kiwari Bajing Sudraji ngawatek tenggelan dongkang naga langit. Harita tenggelan dongkang naga langit ngadius bangbaraan kuat meulah angin bari dihuru ku 4 cakra naga. Wow, dongkang naga langit ya sau
Cengkang godebut kosot kerejet ceklek kulahe sakeunana katibanan ku tenggelan dongkang naga langit. Harita kirai geuting ngoceak maratan langit, ngoceak maratan jagat, awakna ngajengkang langsung tiwas. Tihin pinasti keresah yang widi. Satu tas kabenangan ku tenggelan dongkang naga langit. Sukmana kirai getih mental tebalik deui kana waruga badagna. Tapi tuluy dibawa indit ku malakal maut si raja tega. Ninggalkeun warugana anu kosong molongpong bari ngajelepeng daya nyawaan ngabebengkang luhur lemah. Ajian buhun tenggelan legendaris rengkah gunung warisan Tiki Sudawirat antukna eleh dina leungeun jawaratan patanding Bajing Sudraji. Ieu teu leupas tina kauletan hasil asak pangalaman makalangan di dunia kajawaraan. Nyang hareupan ajian rengkah gunung anu rongkah seperti kitu mun rek dilayanan ku jurus kanuragan memang teu bisa ngandalkeun hiji jurus. Bajing Sudraji ngagunakeun 8 cakradewa ngahaja pikeun nahan laju serangan kirai getih. Sedangkeun pikeun meruhkeunana Bajing Sudraji ngagunakeun tenggelan dongkang naga langit. Hal ieu memang teu sagawayah jalma bisa ngalakukeunana. Iwal jawara-jawara anu geus aya dina tingkatan puncak ajen pangartina. Matak wajar Bajing Sudraji nyanding gelar kasta Srengga jawara tanpa tanding. Sabab dirina geus bisa ngalakukeun tarung sacara aheng. Jasadna tetep ngadalikeun 8 cakradewa. Sedangkan Sukmana ngirimkeun serangan balik tenggelan dongkang naga langit. Sanggeus bukti kirai getih ngajampana jadi bugang corelat jeleng. Harita Bajing Sudraji ngacorelat muru ka tengah pilemburan anu geus acak-acakan pikeun nepungan Andewi. Can kayaan Bajing Sudraji anu hasil ngebinasa kirai getih urang tinggalkeun. Ayeuna urang samper heula lalampahan Nilam Kinasih Nyi Ratu Durgalarang katut para jawara patalukan Kinasih. Harita kanca geus aranjog ka sisi basisir ujung kulon. Sanggeus nepi ka sisi basisir reg kabeh ngararandag laju narangtung bari nareuteup sieup ka tengah-tengah sagara. Kabeh can aya anu nyarita anteng dina lamunan masing-masing. Hiliwir angin laut ngadalingding matak genah karasana. Segkomo harita hawa di basisir ujung kulon keur memejehna menterang-mentring panas moreret. Sarangenge moreret teu kahalangan ku aling-aling. Ombak sagara sered sumeredan tepati teuing ngagalura. Bubuhan pentaseun ujung kulon aya daratan sejen deui. Nyatana daratan Selat Sunda katelahna. Cukup lila Nilam Kinasih katut nu sejen neuteup sagara neuleuman kaendahan jeung kamonisan alam. Ngan akhir nama pok kadenge Ratu Durgalarang
pangheulana Cumarita. Nimas, rek kumaha tindakan urang ayeuna? Narek langsung teulem ka jero sagara pikeun neangan lawang sedong atau rek kumaha ieu Nimas? Cek Ratu Durgalarang bari ngareret ka Nilam Kinasih. Nilam Kinasih ngarahu humbandear. Teutepanana masih anteng ka tengah-tengah sagara. Pikiranana jadi cus-cos kaditu ka dieu. Kiwari manehna keur nyawang-nyawang mangsa katukang. Mangsa dirina keur nyuprih pangarti ka Nyi Andelewis nu aya di Nusa Krakatau. Da memang Gunung Krakatau teh ayana di Selat Sunda pisan. Sabenerna anu miguru ka Nyi Andelewis teh lain ngan ukur mahna wungkul, tapi aya deui saurang nu katelah Nyi Andir Wilis. Ari Nilam Kinasih ku guruna diwaris jurus dihin Bratayuda, Brajadenta, Brajawikalpa, ditambah ku ajian pamungkasna nyaeta ajian Tarongkah Pupuh Kuncung Caladri, eta warisan ti Nyi Andelewis teh. Sedangkan murid anu saurangna deui nyatana Nyi Andir Wilis. Ku Nyi Andelewis diwaris jurus tapak es jeung ajian suling perak. Jeung deui sabenerna mah antara Nilam Kinasih jeung Nyi Andir Wilis kungsi patelak ijen jajaten oko begalan pati waktu keur parabutan kitab Taloh tea di Nusa Sancang dina jejer carita Iblis jatuh karawarontek jilid kahiji. Duanana tarung campuh, tarung tutumpuran. Anu akhirna adi sapagurona nyatana Nyi Andir Wilis nepi ka hanteuna bobor karahayuan dina ajian Pupuh Kuncung Caladri Nilam Kinasih. Ratu Durgalarang nalika nempo Nilam Kinasih masih ngalamun kadengi harita nyarita deui. Nimas Nilam Kinasih. Cek Ratu Durgalarang ngageuingkeun Nilam Kinasih anu keur ngalamun. Kumaha Gusti Ratu? Ayeuna urang rek kumaha? Narek langsung teulem ka jero sagara pikeun neangan lawang sedong atau kumaha ieu teh? Oh, soal eta memang urang kedah saenggalna. Ayeuna urang langsung teulem ka tengah sagara Nyi Ratu. Ayeuna mangsana anu tepat pikeun urang neangan lawang sedong. Samemeh urang kadatangan ku Wanci Peuting. Ayeuna peung-peung beurang masih caang. Ceuk Nilam Kinasih bari katempo keur siap-siap erek ngajleng ka tengah sagara. Ngan acan oge Nilam Kinasih ngagajleng no atuh. Ari ujug-ujug elo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.